Bulan ninggalkan Naon aya maneh? aya naon saon itu Aya nu gering. lu geuring Di mana? di mana Di rumah sakit. naon Hari ayeuna poe naon? poe Jumaah Ah banyak. mana mah teh nya poe-poe acan Ayo di mana? ya Sabtu atuh beleguk Nu acara aku di mana Bali. Dakar, ngarit. Sare. Udah sate. aduh aing katipu budak leutik goblok Weh, kenaon, Bim? Alah, kan ngopi. Aduh, Ngopi. Panas kieu Ngopi ampun. buat ditiupan gitu. Oh, panas aing lupa. Di tuna di tuna. Hah? Tuna di dia kopina. Nah, itu nak. Ya. Ah, Naon eta? minum tah sia. Naon ieu? Eta teh paracetamol Bima. Kan belas tamu. Apal ya Kopi. di rumah sakit kumane apal. Heeh. Paracetamol. Hah? Anu penyakit panas oge jadi tiis, tak kopi ge ku sia dia suban paracetamol pan jadi tiis, beureun. Ben, Ya. ayeuna mah urang teh rucingan. Oh, Sing jawab ieu ku lain ye. Kumaha carana ngasupkeun gajah anu sakitu gedena kana kulkas? Pasti mah beleueur. Cemen kitu mah ngasupkeun gajah kan kulkas. Heeh, sok. Tinggal muka ke lawangna atukeun gajah lah. Tapi euy, aduh aing kajawab. Tah, ayeuna ujug mari nanya ka didinya. Sok. Zaman Kangjeng Nabi Sulaiman, Heeh. sakabeh sasatoan dibawa diangkut disalametkeun. Heeh. Nah, sato naon anu teu kabawa. Asa geus kabeh ah. Yes, can. Naonnya? Taluk lah aing. Taruh, Taluk. maknya meuli teu apa atuh pantadek sia. Ya gajah anu cari. Nah, make gajah. Tuh, nya. Belegugna teh. Kapan gajah diasupkeun ka nu kulkas? Tapi euy. Ming. Naon? Motor teh urung. Hurung. Ya. Atuh lain ngomong tadi aya hurung mah. Kumaha tuh? Yang hurung. Ya, lah. Ya, aing mau korek. Naon ieu? Korek. Hurung tadi jamin. Jadi ingat tuh maneh baheula zaman kerajaan Firaun. Naon? Kerajaan pangbeunghar-beungharna salam dunia we teh. Kabayang gerpe kumaha. Awewena loba. Harta luyuh raya, emas, gunung-gunung, segala aya pangbeungharna manehna. Dina waktu harita zaman harita. Firaun teh beunghar nya. Heeh, pangbeunghar-beungharna. Ah, cek aing mah anger balang sakeneh, Bim. Nah, Firaun anu sakitu beungharna dibandingkeun jeung aing beunghar keneh aing, Bim. naon deui maneh? Firaun mah emas ge loba. Anger beunghar keneh aing. Naon alasanna? Kusia. Ting. Tingali kusia. Heeh. Firaun sakumaha beunghar ge anger lah, teu boga TV, teu boga VCD, teu boga HP Android bener uing. Uing boga. Berarti aing Ming. Kamari mah aing buat nyeri hate dah. Kumaha tah Gabung kena di kampung, urang-urang kampung, beli ke charter kalau mandi, terus apa di charter apa geuning turis, mereka utang, mereka campus, gulung di kolam anu mewah teh Ming. Nah, pas giliran aing ngejemur bubar kabeh eta. kunaon kira-kira Teu pira masalah mah saeutik. Beda aing teu make cangcut. Den naon aing peuting ngimpi. mimpi naon Ngimpi papanggil awewe gulis mah aya geulisna. ah beneran euy ngimpi teh oh terus Aing pas di teangan delir. Eueuh. Aing sare deui. oh dang ngimpi ngaranna Heeh, sare deui we aing teh. ngimpi deui sia pastinya Heeh, ngimpi deui. heeh Ngimpi aya nu mere duit sakarung. waduh teu lumayan lamun lain ngimpi lumayan sakarung kumaha teh Aing pas dirir di teangan teh eueuh deui. ah sia mah Heeh, aing da naon lieur neangan duit sakarung sare deui we. ngimpi naon deui sia sok bulu ngimpi wae sia mah Ngimpi di wae. ngimpi naon Ngimpi ngompol.
Ngompol. Terus ya kumaha sia? Pasti teangan dicabak jibrang. Aing boga obat, hade-hade teuing ge obat euy. Ya, kamari wae aing borok. Ngadar obat ieu mah leungit jeung borok-borok lagi. Aing romeheun kumaha tah? Roromeheun oge ngadahar obat ieu mah leungit jeung roromeheun lagi. Kumaha lamun kutil? Kutil. Kutil oge kutil ngadahar obat ieu mah leungit jeung kutil mah. Sok naon deui Bisul. Nah, bisul oge bisul. Ngadahar obat ieu mah leungit jeung bisul lagi. Lamun penyakit Mata. leungit jeung panonna. Lain di kamari mah aya tetangga naik di lantai 4 teh ngecet. Cet, hancur awakna teh. Banyak. Aya deui nu leuwih ieu di lantai 20. Heeh. Bunuh diri teh karena tibang kukuna. Kukuna? Heeh. Kukuna unggul. Eta bayangkeun besok tetangga anu di dinya tibang 4 lantai karena sakitu hancurna. Lain jago-jago tiga kira kumaha eta? Dulu kumaha eta awakna? Sarua hancur eta. Bim, mah tadi Aing asa katipu kamari mah euy. katipu kunaon? Papan di mah aing teh lo bareungit. Heeh. Aing sare tara tibra. Heeh. Cek tatangga teh meuli bat nyamuk. Heeh. Meuli aing sadus di toko. Pat nyamuk teh. Bat nyamuk teh aing meuli. Wah aing dipake unggah penting eta bat nyamuk. Anger sare teh tibra dicocor leungit anger aing. Palsu meureun pat nyamukna. Asli ieu mah di toko aing meuli lagi. Meulina di toko langsung asli. Oh, asli aing. Ku si lain dikumahakeun tah pat nyamuk teh. Pan bener ku aing ngapeuting dipake. Heeh. 2, 3 atau 4 ku aing ngapeuting dipake. Digayem we ku aing teh bat nyamuk teh. Anger eta teh berarti bra aing mah. Ya heueuh atuh goblok di kali mah modar atuh beres. Nuju nararaon ieu teh narariung karariung ngagarulu. Ulin we Kang. Ngariung ngobrol. Jeung ngariung tempat dipuguk mah ye urang taruci jeung bisa Tak letik bisa taruci. Naon cing jahat. Tukang naon anu penghasilanana bakal miliaran. Jeung panggawena Pembuharna meureun oh. Pangoban duit bener. Tukang direktur eta sok. Lain. Tukang insinyur. Mana presiden atunya presiden. Komo tukang macul. Komo. Ya, maksudnya bara diguti dipake otak. Tinjak naon cing naon. Sok ya. Tukang patri. Naon tuh tukang patri? Kan ya. Sok sia Dia ngalangkah di Kasomalang ti dieu ye kacamatan Kasomalang ti ka Monas. Aja 4.000. Tapi kalian sabaraha em pusing aing diputuskeun wae kok aing minum racun ayeuna mah bangga tinggi. Kamu nih bunuh diri di situ. Bunuh diri? Mana? Itu ayo. Ayo. Kamu nih. Naon asep naon itu naon. Bunuh diri aing. Make naon dibunuh diri make naon. Aing racun aing mah. Daripada aing hirup ripuh lah. Geus digulaan acan. Oh, kan lu aing teh rek bunuh diri aing. Atuh moal ngeunah. Nah, ini nama Amis. Aing sarek bunuh diri teh sia kalak-kalak itu. Didukung teh aing. Ayo. Sarek aing teh sarek.